balala wae. Teu di imah, teu di luar balala. Sangkilang urang teh nyijek di dieu teh nya sakieu. Nah, ai balana ka dieu jeung ka dieu. Aneh urang mah dah. Teu habis pikir da. Imah urang mah ting aya jurigan meureun, jurig motoran. Nu ulin tara aya ka imah ieu mah. Ngan urang hungkul meureun jeung salaki ditijekan teh. Berahan. Kayak sugan aya. Anggar we. Kopi deui, kopi deui. Nyaho ngorehan ka warung teh. Heeh, kela atuh. Ngoreang ketong ngoreang. Si disangkakeun rek nganyuk deui. Gua makan enggeus kamari rek meuli. Ngadon Dewi Poncit kanu hutang. Ngoreang mending ka dieu ka Ceyati. Memang menang THR teh lebaran duaan. Ti Ceiha ongkoh, ti Ceyati ongkoh THR teh. Balanya na kaduaan mah bangai antepkeun ka Ceiha mah kali-kali we. Boga duit arek nganyuk, boga duit ka Ceyati. Alfa sallallahu ala sayyidil wujud man sakan taiba wa khayyan fi jannah. Cek, ka mana ka cek? Cek, ieu ka dieu heula atuh meni ciga nu bingung kitu maneh. Eta beungeut. Kalau urang teh rek naon atuh Cahaji Lain nanya eta meni biasana oge maneh mah tuh nyatanya geuning ka urang. Urang teh ning haroream bapana meniru ari aya di imah teh besok mana tawe kopinya urang teh keur hoream ka warung. Nah, atuh boga duit ke cek. Teh pinjem duit ke urang. Teh pinjem duit mah. Sudi. Si Kojo mah ditawaran ku urang. Cahaji urang teh nya lain teh hayang embung teu sudi unyak anyuk. Kos nutara we Kojo ieu baton ka warung geuning cek Ceiha loba hutang. Ieu sagala dicopotan. Kojo, buru atuh maneh teh ka dieu heula ieu. Nah atuh Ieu keur ngomong heula ka dieu heula. Ka dieu heula. embung urang teh Cahaji Kan urang teh keur ngomong. teu sudi mah. Urang teh nawaran ke cek dieuih ieu mah. Nawaran kumaha rek mere. Lain mere dek pinjem mah. Si Sarkom oge kamari geus minjem ka Ece. Bisi we ieu mah nawaran, Ece mah bagus. Heeh, nu aya tahakan. Atuh Ece eta mah nya atuh kudu ngarti we Eceuna. Mau urang mah Cahaji nya ge urang penampilan teu ditiung. Urang mah kieu tuh urang mah naon teh henteu istiqomah lah jauh jeung Cahaji mah. Urang mah henteu kitu Cahaji. Mau urang mah komo tuh hak-hak kitu. Ih keje atuh sok we keje bili bade ieu mah abi mah nawisan di ayeuna. Mau sorry urang mah pamali eta oge daun emot heula keje bili eta emotana. emotana. Ustad oge anu aya tahak-tahakan teh dosa eta teh. Saur sa keje Pak Ustad ieu nya ge urang mah kieu urang mah tukang ngadengekeun mah. Manya we keje atuh teu ngarti ieu meni cicing heula atuh pan keur ngomong. Rek naon deh atuh Cahaji meni. Heula keje bili bade Ece Ampun, mah. urang mah sok lamun eueuh tahakan ka dieukeun. Daripada era sok nganjukan we ke Ceiha, cek Ceiha cenah Ceimas loba hutang ka urang. Ceuk saha? Cek Ceiha. Iraha ngomongna. Masa urang katen si Kucu ngalewat? Bae we cenah bakal dibayar nih pira hutang sabaraha. Gogorowokan cenah sagala digubugan kurupuk naon. Ka Ceiha nya hutangna sabaraha atuh wajar. Kopi cenah kopi sagala Bae di dan eta. udah dibayar Cahaji engke ge dibayar nah teh nah Cahaji meni ikut-ikutan ribet. Heeh kan bili bade nabot ka Ece. Ieu Ece mah nuju bager ka Ceimas ieu nawisan. Ai embung atuh. Heuh ka ditu meni ditawaran embung. Maksa. Ai teh ditawaran geuningan sok sagala ngararinjeun aneh tahak-tahak we. Hayang tahak mah Cahaji ngawaduk we atuh sorangan. Montong nanawaran ka batur sok sorangan we atuh ngawaduk opi sorangan kayaknya. Lain oge usaha atuh keje ari kitu mah meni asana teh. Aing nih jadi we emosi. Are emosi pisan jelema teh. Ampun marane.
Ibi. Marane Jajan. hayu nih, iya dek di jajanan ku si Dwi. Jangan Bae atuh Duyen nih ari hayang ulinnya. Bae mah amang teu di jajanan mah. Duyen mana tuh ang dagangna eueuhnya. Itu di ditu si Ibina. Ibi jajan. Dek jajanan belum abi mah ieu ah. Abi ge ah. Duye jajanannya ku Duye. Nih, mau Bae atuh nih, abi ieu ah. Mau Bae atuh nih, hayang ieu. Cewek, cewek. Bae atuh nih ieu nih Mau sakieu. deui duitna. Ih coklat ih marane sakieu. Minta, mau deui duitna ya, iya ya. Oh. Nih, sakigeng ewang kutiluan. Itu atuh kerupuk ah. Ay, hiji. Kulobaan. May atuh nih. Beli minuman atuh. Nih, ayo manehna. May wani da duit abi atuh. Ibi yang tas. Jangan ngamperkeun ka ditu. Da itu no gitu kudu sasarea. Ngarengnya. Kan, ningali panas lagi eueuh butut ah. Panas eta. Nenek Panas lagi butut, eueuh panas. Eueuh panas, eueuh panas. Nenek ngerek neangan poyan kabelah dieu. Nenek ge rek neangan poyan nyi ka dieu. Erek ka mana? Atuh nangan poyan ka mana? Neangan poyan ieu ka Di dieu. dieu ge bisa moyan mah, di dieu ge tiasa moyan mah. Eueuh, Tuh, panas. di dieu mau poyan tuh. Tuh, alem. Da sarua di ditu oge alam da salangit atuh tetep bih nenek teh. Aya di ditu mah nu cerah. Imah lain bade moyan, bade begernya. Hah? Aya nu cerah di ditu. Wah, aya nu cerah da sarua salangit. Salangit deket di dinya ka dieu teh deket. Aya di dieu mah poe-poe di ditu mah cerah. Pano nenek di ditu mah jadi bengres. We da ningali jalau ieu, bengras. Cenah da ningali jalau lain ku panas-panas teuing. Sok bade ka mana ieu? Nah, meni ateunya jadi nini teh. Jangan Ya. poyan. Hayang kereuneuh ti heula. Yeuh, nyamper jalu hayang kereuneuh ti heula, hayang kereuneuh ti heula. Ah. Oh. Si Nur ulah cenah ini teh tanah mah bisi kereuneuh teh heula si Nur. Si Nur mah ulin, si Nur mah datara ini tan jeung jalu, jeung si Kiin ulina oge nenek naon nyamper jalu. Henteu nenek rek moyan. Jadi ge tiasa sok moyan gek, moyan di dia tah, di dia tuh, di itu tuh. Heeh, nyata alem di dinya mah ieu. Sami di itu ge alem, di ditu oge adem salangit nenek. Ai nenek, salangit. Ieu mah lain ku hayang cerah-cerah teuing matahari, ku hayang cerah jalau ieu mah nya. Geus sakerakeun wae ieu. Sahaji kan tawangan Baik. wae. Da moal ka mana lis nenek mah. Di dinya hungkul. Lain mah ka mana-mana ieu ngaheurina nu digawe. Sok nyamper-nyamper wae nu digarawe. Nu digawe teh. Lamun eueuh nenek masuk tarabalan. Bayangkeun teh naon nya ieu teh sok ka ieu mah geus sakerakeun ah. Hang aya cahaji deui carekan ku cahaji daek. Kali carekan ku cahaji daek. Oh, bagus si Haji mah di ditu. Ya Allah bagus cenah. Eueuh nenek teh sok hayang we pae. Asok diomong wae ku cahaji mah. Omong-omong. Heeh. Wae atuh da manehna ge sarua. Sarua naon? Peuki ulin. Tuh nih capek nih karek beres nyeus teh. Urang teh enak kudu berantem jeung meme. Cicing lis. Cicing. Erek ka mana? Nenek rek ngalantung lis. Enak kantung. Nenek cantik, sayang cinta nenek cantik. Calik di dia, calik ngek. Tah, tuh moyan sok moyan jeung abi moyan. Iyo di dieu mah. Sarua nenek di itu ge ieu. Ieu sarua di itu oge. Poyan di ditu mah poyan nyi. Beunta nyi, beunta.
Ini aing teh kurang kumahanya nih. Gustin Agung. Kan nenek yang tadi itu. Heuh, itu mah lain ku aya panas-panas teh aya jalu. Mah, Teu sieun kereuneuh ti heula. mah, Teu sieun kereuneuh ti heula. bager. Nenek mah. Nih atuh tulungan ya Allah, tulung ya Allah. Iya Ya. saya mah iya. Ikuti luan we atuh, ieu diberenya hiji ewan. Ya. Ini asa aing do ya ning kitu mesek teh. Kumaha tuh nih dah nyesai nih. Ayo, sayang. Bisa. Intain kok. Bersih-bersih ya. Mau wae. Apa ada bahasa anu di sekolahan nya? Eta ada saya judigan. Wah, Sekolahan eta. Wah, cek sahai maneh. Abi apa? Eta urut kuburan, urut rumah sakit. Ngabu modal Asli Abi mah terus mau balik hajinya, arurangnya. Sok aya judi, heeh. Balik haji teh loba pisan judi di jalan, udah kidung pernah sakala dieu. Nih eta mah adi maneh we meureun. Nih da Abi mah teu boga adi. Udah bener Adi sekolah mana? mah lo banyak nabi gitu. bukan cenah pan sekolah mah urut rumah sakit. Urut kuburan hungkulnya. Komodo di kelasan ku arurangnya. Eta mah urut kamar mayit cenah. Da aya suster ngesot. Ya. Emang Bogel ya. yang marane nempong. Nemponya Sok kumaha. ya kitu Gitu ge kesotan. Nya eta mah lain keur ngepel meureun etana nu Henteu. berpiket. Ye ai mane make baju bodas, ta ieu teh make ciga topi kitu sia. Jadi tiung heeh. Siun pisan. Da bisa nempo arurang mah nya. Bisa nempong. Bisa nempo jurig arurang mah. Aduh nek. Mangat nek. Ka dieu. Nah, tingna. Ya. Isin ku batur nah meni sok naon sok. Nenek yang tadi itu Dek naon ka itu teh atuh. itu. Dicari ku si Nyai, tolongan Lis, tolongan. Lain nyarek ieu lain kuna naon ieu era ieu nu digawe. Nenek dicari ku si Nyai. Nenek dicari ku si Nyai, tolongan Lis. Iya, dagokan. Lain dicareknya. Kayak kan nenek teh yang baju alus heula, baju alus. Terus yang di parfum. Laki abi mesan heula ka pasar. Tah, kayak geus mesan acuk. Heeh, tah kayak geus mesan acuk, nenek ka itu deui, among deui. Heeh, emeh cantik. Heeh. Emeh cantiknya. Sok enak mah ka bumi heula we neneknya. Ya, nenek kamu minggu Heeh. Irahan kayak tadi tuh. Mungkin ka pasar heula we. Abi nanya mun boga duit nah. Dan ke pasar beli baju. Ajen parfum, ajen iya, mah cantik. Dan nenek baik tadi tuh. Baik. Nah, Besok atau kayak mana nya? iya. Mana Lis lawang Lis? Itu ya Allah itu lawang, ngerti jelas kata kudu kumaha deui kudu abi kudu kikian deui. Itu apa? Kade geubis. Iya. Ya Allah, ya Rabbi, Gusti, dalam mun lain ini urang da dipikeun tah. Sok atuh keur panas ya Allah Bray panas, atuh ieu moe ye. Sekian ka mana nya? In. Barudak nomor si Iin teh. Si Iin. Eueuh, ulin. Jeung saha atunya? Rek nita.
Ya Allah, kumahanya nih, siapa panggil di jeung Cah Haji. Ke orang direnteng deui nu ditagihan, jaba duit can boga meuni. Kudu kumahanya teh ning sabararingu ya Allah. Kan si Sarti bas eta ku urang dibere daging, jadi wayahna ayeuna kudu mantuan urang. Heueuh bener ku urang tagih gara si Sarti na. Aing mah sugan aya si Sarti na pokona mah kudu mantuan si Sarti wayahna da geus dibere daging ku urang. Urang ayeuna arek minta bantuan ka sakacu Imas geuning teu dibere. Wayahna we si Sarti yeuh. Eta nya si Sarti na. Cek. Sartil. Cek. Si Sartil. Cara apa ieu teh kumaha? Adieu. Naon maneh? Sok. Cek. Cek wayahna nya. Cek. Naon layanan naon? Kan maneh basa tela kurang sebere daging. Pasti. Tah kamari Cah Haji teh nagih ka urang ngarenten, urang teu boga jemayana wayahna di mana heula. Kan dirang sebere daging ku urang ayeuna kudu ka saha Nih deui. hoream sarkom aing mah nih maneh. Perahan masalah daging oge ku aing gentian. Mun geuce da geus beak daging lagi ani. Atuh cenah urang geus bingung pisan Cah Haji ka Ieu mah takan kudu ngadenge ku aing di bejaan teh. Ieu terang ngadenge maneh mah da. Kasunya anyuk anu kitu, maneh teh tingali geus ngamukna. Heuh geuce da urang teh atuh rek ka saha deui nganjukna geus bingung eta. Ai maneh jang naon duit atuh. Jeung jajan budak jeung dahar. Ieu mah ahi meuneunan 100 oge tuh kudu nganjuk gede-gede teuing, dengan nyangsang henteu ai maneh. Nyangsang penuh emas tuh. Alhamdulillah. Mas naon ai maneh ieu nih. Emas 17 karat. Ya besi ku maneh rek dipake heula Sudi bae. tinggal meni. Urang rek digadekeun ka maneh bae asal pang mayarkeun heula ka Cah Haji atuh ceuni. Hoream ani. Ieu Katakan aku bisa bunga tuh nih. Sa atuh tulungan urang ceuni. Embung nyaho aneh ke Cah Haji bakal ka dieu maneh ku ayana. Ku urang Dia matakan dengikeun batur ngomong teh. Ke Cah Haji mun nagih ka urang, ku urang titah ka teh Ah, maneh sudah soalna teuing aing maneh. urang duit teh apal-apal acan, aing teh apal-apal acan nganyukna oge nah aing mah aya digujlut kabeh. wayahna nih. Naon wayahna naon maneh we eta mah. Kurang. Ini sugan teh mere tetangga we ka tetanggaan gitu. Wayahna we kudu kudu mayarna. bantuan mayar da geus dibere daging ku urang ah. Mungnya hota baik kurang gadekeun ieu mas Sudi, sudi, sarkom sudi. kurang gadekeun mas urang Ope ka maneh nya. canak alim, Ke Cah canak. Haji tidak wayahna nya ke Cah Haji bakal ka dieu urang rek nyumpet di imah. Ke kurang dititah ka dieu ka Mung sarkom mung teh bawa canak. Mung. Di ka imah manehkeun tuh. Urang rek balik ka Hakam. Riwa anggar jelema teh anggar maneh mah ai nganjukna teu apal, ai mayarna gujut ka sarea si eta mah. Ieu mas naon deui? Ieu mas kieu patut di ka urang pun jaminan-jaminan. Heueuh, da abi mah bisa nemponya, urang mah bisa nemponya. Ini kieu mana ini ciga si kenur pisan. Henteu we da bener urang mah bisa nemponya. Nah, Asli sia. ai si duye teh teh anu nuturkeun. Sia. Jaba sia bajuna tinggal make nu bodas. Sia rasepeun jurig teh kanu make baju bodas teh. Nih saing pamain nih asaing maneh nih. Asli sia duye. Sok kumaha rupana. Eta teh nu nempelan si duyenya. nu nempelan si duye teh eta teh naon sok lalaki anu ciga awewe. Wah, Heueuh mata si duye kitu oge. aya tinggal di tukangna. Si duye tuh itu sia cek jurigna naon sok. Naon? Kudu arurang kudu dibere jajanan deui. Kumaha atuh nih jorek nginda beak. Ini kumaha atuh nih tinggal di beak teh janana oge. Sia tutup itu naon. Kela mana meja? Sia lamun teu mere cenah keri paehan sia duye. Sia duye kebalik nasa dieu nya dicegah. Tuh. Ngabuk sa dieu. Sia Kudu dibere jajanan. asli. Mun arurang kudu dibere jajanan Ini Tuh. ya. Buru duye buru kaburu itu deh. Dek na ieu dek maehan duye. Kela atuh nih kelan. Buru itu Ya, ya. Ini ay abi di CF ke. Ini ay abi di CF kon ini. Baiknya daripada mautnya. Tuh jurigna. Bae cenah. Tuh, Seri. Mah hiji. Itu seri sia jurigna. Jurig. Heeh. Malah naon kan? Ulah-ulah ngahagean di si duye nya. Heueuh
cenah duit teh kudu mere jajanan lainnya teh jajan teh. Juk jajan deui duit. Dah saya cicisna. Nyupainya. Nih alim yang kan dicarekan ku mama dunya. Itu si duit mah moal. Ngomong naon cenah? Eta cenah si duit. Tong ulin we jeung awewe. Ani asian adik oya. Sa duit anu kitu. Adik oya. Duit eta sa nuturkeun duit kudu lupa. Iya, bodohan. Dina emang kita saka bagian hiji nu kieu. Ya mah tiap jajan deui si eta urang kitu kan. Duit kamu. Udah bener di bodohnya. Bodohnya.